atuh. Orang aya ngadongeng ya. Naon sih? Ngadongeng atuh, orang pusing ya. Ngadongeng kumaha? Atuh dongeng teh kudu aya judulna, kudu aya naonna, Van jadi ku maksa-maksa teh sih. Ini dongengnya ya curhat masalah kabogoh. Bah tuh yang ngadengi lah. Yang itu kan si Dirso ge. Para rusing. Bebene ku batur dangi lah. Ngadongeng teh pan kudu aya judulna, kudu aya caritana, kudu wah lupa lah. Kudu aya musikna, sih boga teh musikna. Kira-kira na. Aya musik mah. Aya. Mana lamun dongeng mah kudu aya musikan, kadanan iklan mah aku. Dari musik ah. Jadi kakolo teh jadi ekna ritah wae. Nah. Kumaha emang teh si marana sih tadi teh? Anjang. Kalau si bawa ku batur hadir naon cenah aya hadiran. Aya teh budak awalena. Oh jadi gitu. Oh. Tah, enak aya musik ya. Ayanya. Pas Arulin. Oh, ulin. Tah jeung si Dirso. Jeung uing. Sarua main lagi cenah pokona bawa batur. Heeh. Aya. Para rusing bah ninganekeun dongeng abah ah. Atuh bah carita bah. Da teh itu ngadengekeunana. Nyedaek ah bang ngadengekeun ah. Kayak bapak ge ngadengekeun. Hai. Oh jadi si Kurdina. Hah? Jadi si Kurdi. Kurdi. Heeh. Hang jadi si Kurdi. Si Kurdi uing. Sok atuh teh berarti meureunnan ya. Dirso atuh nya. Oh, sedir sok. Para mitra sadayana anu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng anu judulna Wano Jati Desa. Dongeng anu katunda tadi dugi kanalika nyaeta Neng Odah ditulunganku Jang Kurdi Senjang Dirso. Ari Jang Kurdi jeung Jang Dirso manehna sobat dalit anu kamana-mana babarengan tong boro hingga istilahna manehna ka pasar ka warung atau nepi ka pangaosan. Kadang-kadang manehna lamun ka jamban oge sok parebut manehna teh da ku babareng-babarenganana gitu. Datang narundutan ah. Abang ge mah eta abang mau turunkeun ya. Gitu. Parbut naon sih? Hah? Parbut naon eta parbut ka jamban gitu. Nya lamun ka jamban teh manehna teh babarengan wae gitu. Si Kurdi jeung si Dirso teh gitu kan nya. Gitu. Mun parbut cukup teh parbut kararas. Cing urang teraskeun nya. Abah rek eta mah heula. Ari Jang Kurdi manehna lila-lila ngarasa katarik ku Neng Odah. Da sabab Neng Odah teh anu kacida geulisna. Anu kacida pisan lenjangna. Pameun teu ngadaun seureuh. Halis teh jamun terangan. Tuluy lambayingna ipis ngadaun eceng. Daun katapang meureun Daun eceng atuh. Bitisna jaksi ngajantung nu geulis atuh keur mah kulitna koneng umyang atunya rambutna da luka rambutna mah teu katingali ku abah teh da manehna make wae jilbab gitu. Gitu. Bawa rambutan, Bah. Ya luka teh gitu. Luka gitu apakah emang eta aya buukan nawa abah teh nyaho teh ya. Entong nyalahkeun abah eta lamun abah salah ya gitu. Undul mah jilbab sih. Gitu. Pokoknya mah menyanan. aduh Lagu Bah lumayan kan. Ari non ramana nya eta ajengan bondol teh manehna teh oret galak kumat Juksa Bah galak. kok eta Jawa nongtot bool. Bae zaman we kabagi jeung bool gitu. Nongtot bool mah teh bool saha itu bodol. Da nongtot mah nya nongtot teh lompat gitu. Keur bawa kanu jalma kanu koret teh bari jeung eta sebel wae ah kanu koret kitu mah. Mending nongtotkeun kitu nya. Urang teruskeun nya.
Anggal jangkeun. Ari Jang Kurdi manehna bari sulumputan ti baturna nyaeta Jang Dirso manehna ngirim surat anu unina kieu kahatur kapayunen Neng Odah sareng hormat ieu AA da AA nyebutna teh teh dia tulisanan AA tuh bener ieu AA anu sangat pisan nanti eta teh ari eta teh baca duh teu katingali ku abah ieu bacaanana ieu. Oh eta teh kieu. Iya eta teh. Sareng hormat kahatur kapayuneun Neng Odah anu geulis. Mudah-mudahan ieu serat katampi ku anjeun ti AA anu maksudna sakedikna atau nepi agengna Jang Kurdi teh manehna nindin harapan ka Neng Odah tanpa sapengetahuanana Jang Dirso gitu. Emang ngirim surat ke si itu si Odah? Ngirim. Ngirim. Ari Jang Kurdi manehna teh nyahuan ieu artina ngirim surat eta non Jang Dirso sanes Jang Kurdinya Jang Dirso henteu terangeun yen Jang Kurdi ngirim surat ka Neng Odah gitu. Ku Neng Odah katarima caritana katarima ta surat ti Jang Kurdi teh nya. Ari Neng Odah manehna seri barang nampi eta serat teh kabaca ku manehna teh yen AA Kurdi teh manehna nindin harapan ka dirina. Manehna oge aya harapan ka Kurdi tapi dina sagigireun anak manehna aya harapan ka Kurdi kumaha ieu cek pikir manehna ka AA Dirso anu hiji deui kitu eta Neng Odah teh pikiranna cabang geus ka Kang Dirso kadang-kadang ka AA Kurdi gitu kan nya gitu. Ari AA Dirso manehna sanggeusna negor ka AA Kurdi da lila-lila mah terangeun AA Dirso teh manehna terangeun yen Kurdi teh ngirim surat. Pok manehna ge nyarita. Di ai maneh ngirim suratnya ka Neng Odahnya. Cek Jang Dirso. Ai ka Kurdi manehna tadina mah manehna ge da semua izin gitunya. Semua izin gitu. Untuk gitu ulah sok ngumpang, ulah sok alasan wae ah. Keun lah. Gitu. Cek AA Dirso dina jero hatena manehna ngomong. Kesal aing kapelan ku si Kurdi. Cek si Dirso manehna dina jero hatena. Dar manehna nyen nyaeta nyen surat keur ka Neng Odah gitu. Tuluy eta Kang Dirso teh manehna ngirim surat ka Neng Odah. Ngirim surat ka Neng Odah. Tapi samemeh dugi ka Neng Odah eta surat teh dugi heula ka pangkuanana nyaeta Abah Ajengan. Ka Abah Ajengan eta surat teh gitu. Ku Abah dibaca. Barang etah Abah maca surat eta lain kadua atoh Abah mah maca surat eta yo kian tawang Abah ngambek nyaeta ka Neng Odah. Kotok. Oh iya naon ya? Aduh ka nundutan deui. Kengenekeun dongeng ini. Kalau nunut sok ngalet heula tuh. Eta mah lain eta mah. Jangkrikan. 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 Mana? Tah. Sok inu lah. Inu lah. Vitamin. Oh, gitu. Kau caritakeun Neng Odah eta manehna cicing-cicing ngabales karena cintana Kang Kurdi. Si Kang Kurdi manehna aya main tukang lah,
cik bahasa Main belakang. main belakang jadi aya main belakang jeung Kang Kurdi tanpa sepengetahuan anak Kang Dirso. Nah Kang Dirso teh cahun tapi sabuni-bunina oge nenden anu buni atuh lila eta Kang Dirso maneh nyahun yen Neng Odah kalah milih ka Kang Kurdi. Saeutik geunina ge rasa cemburuna aya meureunang eta Kang Kurdi. Kang Dirso teh nya aya cemburu bahkan lila. Mungkin lila mungkin gede, mungkin lila mungkin gede, mungkin lila mungkin gede. Kang Dirso mah mimitina baeud. Itu seperti biasa-biasa jeung Kang Kurdi teh. Kang Dirso baud deh. Anu sok diputerkeun teh lain. baud. Kan dia baud, sukun dia baud deh. Eta diputerkeun pake ngencekan eta kan. Baud. Baud eta mah. Baud. Cat rame deui wae. Ieu mah baud. Baud. Mimitina baud. Mimitina baud. Baud we Kang Dirso teh ka Kang Kurdi teh baud teu nanya. Kang Kurdi oge ngarasa di baudan ku Kang Dirso. Gitu. Di baudan sak murung-murung nih bah. Nah, sak muruk-muruk gitu kan. Akhirna hubungan eta dua pemuda teh rada retak akibat wanoja ieu. Katanya Odah marembut gitu. Lila anu tadi nangan ukurna baeudan anu enak tuluy ngajauhan tuluy boga rasa dendam tuluy boga rasa nyaeta hayang nyingkirkeun na baturna eta Mang Kurdi akhirnya naon coba naon anu terjadi Kang Dirso manehna ngerasa leutik hate akhirna anu tadina tenang anu tadina resep anu tadina manehna sauyunan berubah 180 derajat ka Kang Kurdi akhirna manehna lat poho tungtungna manehna jadi kitu ditukangan urang naon ya eta ngetakeun si Odah henteu Naon sih ya? eta Termasa kurang kemana orang tanyakan ke si Abah. ayo bah Ayo lah. Bah. Mulai seneng milih Abah. Hari sia Abah mah lain si Eneng. Itu ai maneh ngaharep ka si Eneng geus boga naon sih. ya pengangguran gitu bah Yo, yang ka anak Abah mah geus boga sawah, boga motor, sakola luhur, boga gaji. Maneh mah disunatan ge encan. Kabur itu. Kabur mah sih yo.